Asyun orang pada pandai sarang Kang Aang Rengkenek di channel Rengkenek TV yang tentunya kali ini saya akan membuat lagu persembahan buat tokoh Sunda Lutos Kakoncara, Tong minder nggak, jangan, tenang aja, banget ya. yaitu Ya, Bapak Haji ya kanang pemalas Kang ya. Deddy Mulyadi. Mangga panghalangkeun heula ya. Tenang bebaturan kan. Tapi ulah hilapnya di like, di komen, di subscribe dah channel Rengkenek TV naya. Ayo telah menyanyi lagu persembahan di Kang Aang Rengkenek Kang GK idola orang Sunda sadayana antara pidulur-dulur sakabehna sa Indonesia ka tokoh Bapak Haji Deddy Mulyadi. Panceg kuku dina galung lampakeun tilas pangaleuh getih Sunda antep dina raga Siliwangi nanjer dina diri. Nah, eta sesok sudah Kakoncara Bapak Haji Deddy Mulyadinya. Mangga dilajeng lah. Silih asa, silih asih, silih asuh, silih wawangi kadulur baraya. Laras misalnya teteh Bapak Haji Deddy mah kitu tah silih asih, silih asuh, silih wawangi kadulur kabaraya. Haji Deddy Mulyadi tokoh Sunda nu kakoncara nulung kanu butuh cacarek kanu simple sangkan sakabe tanggung jawab kadirina. Lagunya kita kayak Seni budaya geus pacampur dina rasa lambur pakuan nu jadi contona. Moda dunia diayakeun gelar seni budaya di lembur Pakuan teh. Aya nawang bulan. Wah, benar salut ya mah ka Bapak Haji Kang Deddy Mulyadinya. Mana mah idola urang sadayana tah. Panceg kuku dina galung lapakeun tilas darah leuruh getih Sunda antepna dirina Siliwangi nanjer nadirina.
silih asu silih wawangi kadulur baraya. Oh dah eta mah dah sok tutulung kanu butuhnya. Pak Haji jadi masalah lah. Haji Dede Mulyadi tokoh Sunda duka kencara nulung kanu butuh cacarek kanu simpek sangkan bakabe tanggung jawab ka dirina. Nya tidak cacarek teh kanu benar. Dan sakan balenar lain kanu benar ya, sakan balenar gitu dah. Abeh sakabehna disiplin. Itu dah Bapak Haji dari maya. Aduh, aturan lah mau sakitu ti beribados. Atur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.